Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 8 deui ya. Wal maqalatu saminatu wal isruna ari maqalah ka-28 eta an Abi Bakrin Dalpa bin Jahdarnya. Jahdar. Katampi ti Abi Bakar tanya nyaeta Dalpa bin Jahdar Asibli urang kampung Sibli rahimahullahu taala kawas kuring ya al Pangandarai al Parigi keren dah. Bagdadiun eta teh nagara Bagdad al Maulidu anu tempat kalahiranan tempat ari keempat Bagdadiun eta bangsa nagara Bagdad al Maulidu ari tempat kalahiranana. Wal mansa'u sareng tempat gedena sohaba geus ngabaturan itu Imam Sibli Junaida ka Imam Junaid waman jeung ka jalma pi asrihi dina zamana itu Junaid ma eta Maliki hiji Malik al-Madhabi meni setar ke bande Tah Malikiyun ari bangsa Malik eta al-madhabu madhabna gitu. Gitu tah. Asa jumeneng hirup itu Junaid teh nya Junaid Sibli Imam Sibli teh sab'a wa samanina dina 87 naonana sanatan taun. Wa mata sareng maot Imam Sibli teh sanata arba'i wa salasina dina taunan 337 wasala simiatin kadanya tah 337 wa qabruhu sareng ari kuburana itu si Imam Sibli eta bi Bagdadi di Bagdad. Mudah-mudahan bisa ziarah ka ditu luar biasa Imam Sibli. Wa huwa sareng ari itu Imam Sibli eta min udoma il arifina tetep tina sawareh gegeden-gegedena ahli ma'rifat billahi taala ka Gusti Allah taala. Kala ngadawuh Imam Sibli teh pi munajatihi dina munajatna Imam Sibli Ilahi pangeran abdi ini sanyana abdi teh eta ahabbu mikaresep abdi an ahabba kana yenta maparinkeun tanya laka ka Gusti jami'a an ahabba kana yenta maparinkeun abdi teh laka ka Gusti jami'a hasanati kana sadaya kasayan abdi ma'afakri sarta mikabutuh abdi ihtiyaji tegas nama mikabutuh abdi lil hasanati kana kaalusan wado fi sarang kalemahan abdi ajaji tegas nama apes abdi an iksaril ibadati tina ngalobakeunna ibadah pakai pa eta kumaha latajibu henteu mika cinta latuhibu teu mika cinta Gusti Sayyidi Gusti abdi bihar pinidai kalawan ngabuang harap nida ya Sayyidi antahiba kana yen tamaparinan Gusti li ka abdi ahaba yahibunya biasana yahibu ahaba yahabu atau antahaba kitu nyebutnya kana yen tamaparinan Gusti li ka abdi ay antas maha tegasna ngahampura Gusti tali ka abdi jami asayiati kana sakabeh kagorengan abdi maagina ka sarta sugihna Gusti maula yahe pangeran abdi anniti abdi ay adabi tegasna matina siksaan ka abdi pa inna sayati pa inna maka sanyana kalakuan jeung tingkah sayati bakal datang sayati eta teh pa inna sayati maka sanyana kagorengan abdi teu kaciri di eta la tadur moal ngamadaratkeun itu sayiat ka Gusti wa hasanati sareng kaalusan abdi eta la tanfa'uka moal ngamampaatkeun itu hasanat ka Gusti. Jadi maksudna mah kieu saur Imam Sibli teh dina munajatna Gusti abdi teh mikaresep kana maparinkeun atawa ngalaksanakeun kana kaalusan teh ka Gusti
resep abdi teh sarta butuhna abdi kana kaalusan. Abdi teh resep maparinkeun kasayan abdi ka Gusti, hayang ngalaksanakeun sagala taat ka Gusti. Tadi barengan jeung butuh abdi teh, kabutuh abdi teh euy kana eta kaalusan jeung dibarengan jeung lemah abdi. Jadi intina mah apa daya Gusti abdi teh teu mampu kitu tanya. Ya kata wadawan ya Imam Sibli, hayang loba nyieun kaalusan tetapi Gusti kumaha deui abdi teh teu mampu. Tah kitu. Tanya meureun maksudna mah kieu pakai pala tuhibu sayyidi antuhiba itu teh kela ahaba yahibu antahiba beurnya ahaba yahibu mah ai antas mah ayeuna Gusti kumaha Gusti ayeuna teh piraku Gusti moal ngahampura kana kabeh kasalahan abdi sarta kabeungharan Gusti. Intina kieu Gusti abdi resep kana kasayan tapi abdi teh teu mampu sabab dibarengan abdi fakir jeung abdi doib kana urusan kasayan. Kumaha ayeuna Gusti teu mika cinta ka abdi? Gusti teh ayeuna nu maparinan ka abdi panghampura. Ku jalaran abdi geus berusaha semampu mungkin hayang nyieun kahalusan tapi mampuna sakitu atuh Gusti hampura abdi teh. Tina sadaya kalepatan teh sabab Gusti nya kitu. Beunghar teh Gusti anu ngurus ka abdi jadi hampura we kana kalepatan abdi seolah-olah kitu teh. Nah, sabab naon? Gusti ieu kaawonan abdi moal matak madarat ka Gusti, kasayan abdi moal matak ngamampaatkeun ka Gusti. Abdi ibadah abdi teu ibadah ge moal ngadu ka Gusti mah. Jadi tu Gusti hampura bae abdi teh atuh. Kitu dah sabrikeun kitu. Contona, matak di dieu waqad ajaja ngaijajahkeun tani ka abdi sabak dul pudolai sebagian ahli-ahli padilah an akro akana yen ta kudu maca ta abdi teh bada sholatil jum'ah dina saenggeusna sholat jum'ah ulah ka init mantak ya sab amarotin kana 7 balik hadihil abyati kana ieu bait as-salasati anu 3 min bahril wafir ila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tah ieu nya sok lamun dipikir ilahi du pangeran abdi lastu teu aya abdi teh lil firdausi pikeun ahli firdaus teh eta ahlan ahli. Gusti abdi mah sanes ari ahli surga firdaus mah tetep bihaneun Gusti. Wala aqwa tapi abdi teu kuat ala naril jahimi kana neraka jahim lamun diemutan. Isukan di akhirat eueuh jalma teh mun teu ka surga teu ka neraka. Seolah-olah kitu Gusti. Abdi da teu pantes ka surga mah abdi teh. Ngan abdi teu kiat ka neraka. Ieu teh ciri katawaduan we. Maksudna mah Gusti atuh abdi lebetkeun ka surga gitu. Pas kieu budak ngajerit ka bapana teh. Bapa, abdi teh heueuh teu pantes dibere HP anyar teh da ieu HP abi. Aya abi gaduh HP, tapi da kumaha HP abi teh bodol. Cik, eta obrolan kitu budak. Naon maksudna ka kolot? Kumaha ya HP abi bodol bari bapa teu gaduh artos? Eusina mah eta budak menta kanu jadi kolot teh hayang pangbelikeun HP anyar. Nu teu dur padahal ngarti budak teh bahwa kolotna teh teu boga duit. Jeung kolotna teh nya nyahoon manehna ge boga HP kan pada geus butut kitu tah. Intina mah menta HP. Aku riyo oge bahasana kitu. Faham maka muga maparinan Gusti lika abdi zalati kana tobat abdi mumpung maparinnya wagbir sareng ngahampura Gusti dunubi kana dosa abdi pa innaka maka saenyana Gusti eta gofirud danbi anu ngahampura kana dosa al adimi anu agung. Intina mah eta Gusti hapunten bae atuh dosa abdi heula sabab Gusti anu ngahampura kana dosa mah teras lebetkeun abdi ka surga kitu. Da di surga moal aya jalma anu loba kagorenganana saeutik kahalusanana. Tah nya balik da di surga mah keur pikeun tempat-tempat jalma nu leuwih loba kahalusanana. Lain keur pikeun jalma nu teu boga dosa. Justru di surga loba jalma anu tukang dosa ngan eta dosana leuwih saeutik tinimbang kahalusanana. Mudah-mudahan we urang ge nya dilebetkeun ku Allah ka surgana Allah amin. Wa amilni sareng muga ngadamelkeun Gusti ni ka abdi muamalatal karimi
seperti padamelan jalma nu bageran wasabit nih sareng moga netepkeun Gusti ni ka abdi alan nahji kana jalan al-qawimi anu jejeg bener nu lempeng. Tah eta kitu euy, ieu teh kaos bahasa kinayah meureun cuk urang mah pas kieu urang santri biasa ngobrol jeung pimitohaeun keur ngobrol ngajak ngobrol. Mang, ari mah geuning boga budak parawan euy. Nya jang geuning kakara nyaho deui. Nya mang, sugan teh teu boga budak parawan. Lamun santri geus ngobrol kitu berarti maksudna mah hayangeun dah. Kitulah intina mah. Heeh tah kos kitu nya kos bahasa kinayah. Kos bahasa kinayah, bahasa majaz, santri mah da pinter. Hikayatun ari ieu eta hiji hikayat. Kodama geus datang sa Asibli Sesibli ala Ibnu Mujahid. Kasih Ibnu Mujahid. Pak anako tuluy ngarengkol nya ngarangkul. Buka itu Imam Sibli sah Ibnu Mujahid. Pakobala tuluy nyium nya baina ainaihi na tarang beureun nya. Dina tanya dua socana itu Imam Sibli. Pasuila ditaros itu Ibnu Mujahid teh andalika tina soalna itu panakohu sareng qobala teh pakola ngadau itu Imam Mujahid Ibnu Mujahid roa itu ningali kuring Nabi sallallahu alaihi wasallam pinaumi dina waktu ngimpen pakot akbala sareng nyata madep sa Sibli Imam Sibli yang hareup pakoma maka ngadeg tasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilai ka Imam Sibli pakobala tuluy ngambungnya Nabi teh nyium baina ainaihi antara socana pakul tu maka ngucap kuring ya Rasulullah Rasulullah atap alu nah midamel anjeun teh hadakana ieu bisibli ka Imam Sibli kula ngadawuh kanjeng Nabi naam sumuhun inna wasanyana Sibli eta lami yusolli teu pati-pati salat sholat yusolli teu salat itu Sibli teh paridotan kana fardu illa wa huwa anging ari-ari itu Imam Sibli eta yaqra'u maca Imam Sibli khalfaha dina sabada salatna laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tah maca eta laqad ja'akum nya. Surat naon poho deui euy? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa taqad wa rabbul arsyil adim nya. Bima nepi ka raufur rahim katanya. Beda dibahasa kata nama. Maca eta maca laqad ja'akum dina sabada salat ila akhiril ayataini nepi ka tungtung dua ayat ieu. Dua ayat berarti ke ditingali nya leres laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. At-Taubah ayat 128 jeung 128 maca eta Imam Sibli teh wa yaqulu ngadawu itu Rasulullah SAW alaika ka anjeun wa yaqulu ngadawu itu Imam Sibli sholat muga maparinan rahmat salawat Gusti Allah alaika ka anjeun ya Muhammad pasal tu maka naroskeun kuring Asibli ka Imam Sibli ammatina perkara yaqulu anu sok ngucap itu Imam Sibli kana itu mak ba'da sholati dina saenggeuna salat pada karo maka nutur Imam Sibli mislahu kana seumpamana itu yakrohu khalfaha gitu tah. Jadi ngabahasakeun dieu nya Imam Sibli teh dina hiji dinten tah Abu Bakar As-Sibli sumping ka Ibnu Mujahid. Nah, ujug-ujug Ibnu Mujahid teh ngarangkul tuluy nyium kana tarangna Imam Sibli. Dina nalika ditaros, nya tentang ayeuna nya ka Imam Sibli ngajawab kieu. Cenah abdi teh ngimpen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyium ka anjeun ka Imam Sibli. Tuluy kuring naros ka Kanjeng Rasul teh. Jadi nu ngimpen sareng Kanjeng Rasul teh Ibnu Mujahid. Naros kuring teh ka Kanjeng Rasul. Kunaon Gusti? Gusti geuning kitu nyium ngarangkul ka Imam Sibli. Kanjeng Rasul ngadawuhkeun. Ye,
tepati-pati kuring nyium jeung ayeuna naon ngaranna ngarangkul angin ieu Imam Sibli teh sok dawam ngamancakeun lakon jaakum. Jadi bisa dina sabada salatna caya nyebatkeun 7 nya abdi mah tipun guru mah sebatkeun teh 7 tah sok ayeuna ku urang amalkeun eta. Jadi gambaranana lamun teh mah urang maca lakon jaakum sabada salat minimalna 7 maka bakal diagungkeun seperti keagunganna Imam Sibli. Saha atuh anjeunna teu agung patepang jeung Rasul sanajana impenan sok ayeuna. Syukur-syukur urang kadituna bisa ditepangkeun sareng Kangjeng Rasul sanajan dina ngimpi heula. Geura sok telaah ku urang. Dina lapad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Geura sok eta di dinya telaah urang teh eta teh hiji pembuktian bahwa urang teh ngayakinkeun Kangjeng Nabi teh diutus min anfusikum bahasana tina akur kawas urang manusa kieu akur seperti ke urang. Ieu teh hiji keyakinan jalma nu macakeun eta seolah-olah ngabogaan keyakinan bahwa Kanjeng Nabi teh mangrupakeun nabi akhir zaman nu diutus ka umatna jeung sakabeh umat jeung nu bakal ngabuka kana syafaatul udmah. Intina jalma nu ngadawamkeun ieu ibadah salat minimal 7 kali barokah hirupna salamina aya dina kaalusan rahmatna Allah jeung magfirona bakal nempel sapertikeun nempelna ka Imam Sibli. Beuh kitu. Mata kudu daek urang teh barang baca teh. Ulah geus salat teh hayeuh ribut ngalinting. Udud we jeung udud hayang ngopi teu kuat. Eta sok we artikeun nyaliranya tingali artikeun nyalira mudah-mudahan urang sadayana kabarokahan ku ayana ngaos ieu sahingga urang sadayana tiasa ngamalkeun naon rupi anu disaurkeun tadi tina keterangan-keterangan musonif di dieu. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Ngopi.